Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'minin, al-hadits aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja-puji orang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati, salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in, segenap para kiai, para ustadz, para ajengan, para guru ngaji, para santri. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa dilindungi ku Allah fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh bini sepuh, segenap tokoh masyarakat, tidak lupa seluruh aparatur pemerintah nu hadir nu teu hadir, minal adna ilal a'la, baik sipil ataupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro, Bapak Lurah, Bapak Binamas, Bapak Babinsa. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa mereka-mereka Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa segenap jemaah yang hadir di Mushola Al-Hidayah Al-Huda, kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, benua. Mudah-mudahan nu hadir penting ayeuna ka surga kabeh, amin. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini jadi ahli surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir kabehna asup ka surga, amin. Ya Allah ya Rabbal, hayang ka surga, hayang tah jasa, hayang jasa, hayang cepet tak lambat. Selamat bela. Mudah-mudahan kabeh anak ka surga, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa segenap panitia peringatan hari besar Islam, diisrakeunana jeung dimi'rajkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para panitia anu dengdek jadi lempeng, amin. Anu bloon jadi calakan, amin. Anu balangsak jadi sugih, amin. Anu jomblo kapanggih jodona, amin. Anu gering jadi cager, amin. Anu paeh hirup deui, amin. Mudah-mudahan para panitia ku Gusti Allah dibales kalawan balasan nu berlipat ganda, jazakumullah ahsanal jaza, amin ya Allah ya rabbal. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka Islam dibangun dengan 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin, dibangunnya Islam dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, nu kedua adalah salat, nu katilu adalah zakat, nu kaopat adalah munggah haji, nu kalima adalah puasa di bulan Ramadan. Maka itu termasuk rukun salat.
termasuk pembatalan sholat, termasuk dalam rukun Islam. Maka sebagai muslim yang kuat harus bisa menjalankan seluruh rukun-rukun Islam. Syahadat kudu dijalankan, sholat kudu dijalankan, puasa kudu dijalankan, zakat bagi yang mampu, haji bagi mereka anu kuat di perjalanan. Menjadi pertanyaan, urang dia osok sholat tatilok, osok tatilok, nu osok-osok nu tilok, lolobana anu salat loba nu tilok ge loba anu mana? Gua dek nanya ye di musala Al Huda salat subuh jelema jeung cak-cak lobaan mana? Berarti mamumna saha? Salat, jangan pernah kita tinggalkan salat karena salat merupakan dasar keislaman kita. Bohong orang ngaku Islam andai kata mereka meninggalkan sholat, dikhawatirkan di akhirat tanya nak tadi aku ku Gusti Allah, nauzubillah subhanallahi min dzalik. Maka sholat harus kita laksanakan. Sesuaikanlah sholat yang kita lakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Akurkeun jeung syariatna, akurkeun jeung ajaranana, akurkeun jeung ilmuna. Maka wajib sebelum kita menginjak kepada sholat, carilah ilmu tentang sholat. Teangan ilmuna sholat, ayana ilmu sholat di pengajian, maka orang dia kudu rajin ngaji. Ari ngejo penting tuh. Penting ngaji, penting ngejo. Lamun ngaji doang teu ngejo lapar, lamun ngejo doang teu ngaji sasar. Orang di mah nya teu ngejo nya teu ngaji. Lebih baik mod ngaji. Jangan lupakan ngejo ge. Ngaji harus, tapi kehidupan keluarga jangan pernah kita tinggalkan. Aya jelema hebat wiridan bae unggal poe teureun-eureun la ilaha illallah, la ilaha illallah, sirah datangkeun ka koclak. Tapi pamajikan teu diparaban, kira-kira cek ibu-ibu akur tante. Rajin ngaji tapi pamajikan teu diurusan. Aya salaki make sorban, make peci haji tapi pelit ke pamajikan. Aya tahu jelema mana? Aku banding. Sing ade ulah pelit ka pamaji, ulah pelit ka pamaji. Kudu bager betul. Mun boga duit babagi, bikeun ka pamajikan. Gaji 4 juta bikeun kanyana 500.000 sesana sakuan. Di antara sunnahnya baginda Rasul ketika kita mencari nafkah yang halal itu merupakan sunnahnya beliau. Itu masalah orang dia gawe silahkan usaha mangga, tapi jangan lupakan ngejo ge perlu, tapi pancet tadi ngaji ge kudu dilaksanakan. Balik gawe aya pengajian berangkatlah ke mushola, lempang ke pengajian, diukeun awak di majelis taklim, ilu pengajian, ilu taklim. Maka itu manusia yang sehebat-hebatnya menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa majikan bager ngaji osok banget kasep duit loba mobil aya alhamdulillahirobbil. Kenyataan anak salakina dengdek nya tilok salat mere duit tilok mending keneh pak. Apa majikan kudu bager bukan sekedar dalam hal materi, tapi baiklah kepada istri kita dalam urusan-urusan ibadah kepada Allah. Bikang teu salat pagahan, bikang teu ngarti bab salat ajarkeun. Lamun urang teu sanggup mengajarkan mereka ilmu salat, bawalah pemajikan ka majelis taklim. Cak pamajikan anak kak, jak kami mah isin ka majelis taklim jilbab teu boga, belikeun ku salaki jilbab betul. Belikan jilbab ku salaki. Andai kata seorang wanita embungan lempang ke majelis taklim gara-gara mereka terbuka tiung, belikan ku salaki tiung. Kuarima 2020 tiung loba modelna. Aya segi opat pakai ke majelis taklim sisa tenong. Lumayan. Aya tiungna segi panjang. Nyawa tiung segi panjang.
Karena pasmina panjangnya nama. Makin ribet. Talikeun ka sirah. Tarik. Talikeun ka tiang listrik. Wadaw. Lu paling lawan budak sakola cak lagi sering gula menyuruh jasa sering jasa budak sakola make tiung segi opat nongkrong di pinggir jalan kongko opatan. Budak SMP, budak SMA, mana ke jilbab di pinggir jalan dipencoskeun punya tiung set. Haju ditiup. Budak sekolah, aduh ya Allah. Belikan mereka jilbab yang mahal mang. Aya Zoya, aya Robani itu masalah silahkeun. Lamun boga duit lain meuli manu. Mun boga duit lain meuli kota, belikan pamajikan jilbab nu bagus biar mereka semangat ngajinya betul. Selop butuh selop, belikan selop nu jangkung. Sajengkal sakali lempang ngaguling kabeh. Belikan mereka sesuatu yang bisa menambah semangat kepada ngaji. Baju belikan. Kuari maloba jualan baju. Pasar kaget 10.000 tilu. Sekali pakai swag kelekna. Itu tugas suami, memberikan semangat kepada istri. Andai kata kita tidak sanggup mengajarkan mereka mengaji, titipkan istri kita di pengajian, lempangkan pemajikan orang ke pengajian, biarkan guru kita yang mengajarkan mereka. Pandek ngaji ge kudu meuli tasna cenah Kang, belikeun tasna nu gede. Ngarah ngabesan bisa ngaji bisa. Ngabesan make tas eta, ngaji ge make tas eta. Begitu ngaji tasna gede. Dibuka lain mau kena jeung majmu, di jerona aya jeruk jeung salak. Rek sesange besan dibawa ke pengajian. Alhamdulillahirabbil kedeung mah toples ge asup ka jero. Teu masalah mang belikeun baju nu bagus mang. Mun perlu make remote. Bajuna nu bagus. Bikang maribet kadang-kadang. Tiungna hejo, bajuna hejo, tasna hejo, sendalna kolor nage. Kadang-kadang bikang seragam tilur kahendep, tiung putih, baju putih, celana putih, sendal putih, beungeutna putih, ari beheungna hidung. Pareng-oreng korosnya. Bagus itu. Berikan mereka semangat, jangan putus asa, mang Allah yang ganti rezeki kita, betul. Sedekah kepada istri merupakan sedekah terhebat. Ari ka batur bager, ari ka bikang pelit. Ari ka pamajikan batur bager, ari ka pamajikan sorangan aya nu kitu aya. Nu ka batur bager, nu ka bibi pelit aya teu weh. Ka batur mah bager, ka bikang mah tilok mere tilok mere sang pamajikan anak kalaparan eta tugas salaki. Andai kata seorang wanita tidak dikasih makan, tidak diberi duit, dosalah mereka sebagai suami. Dosa diancam ku Gusti Allah. Salat dirapihkeun, beuteungna ge dirapihkeun, ya salat make tanaga, siapkeun keur kadaharanana. Berikan pamajikan, kali-kali ajak lelempangan ka Tanjung Kait, ka laut. Nok, aya naon Kak? Urang ulin yuk, hayu ke mana? Tanjung Kait, siap. Berangkat ke Tanjung Kait, tengah laut gulingkeun mang. Kali-kali pemajikan ajakan jajan mang, pemajikan ku urang ajakan jajan, kuari jajanan loba pinggir jalan, aya seblak mercon. Aya bakso setan. Beres ngadar bakso jadi. Berilah mereka makanan yang layak bagi istri kita. Bagus, sedekah yang terhebat ketika kita sedekah kepada istri kita. Sebelum sedekah kepada orang lain, sedekah bikin keluarga, bikin anak, bikin pemajikan. Lebaran belikan baju, lebaran belikan sendal. Tapi jangan lupakan tanya taraweh nak bener tah henteu. Ancam kurang nok, lamun nok teh taraweh, bajuna sapotong doang. Kakarak itu baru suami yang hebat mengarahkan istri kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang cicing di lembur boga pamajikan anak gerdahar haju salakina dahar bebarengan. Ketika seorang wanita dahar jeung salakina, bahkan ketika mereka bisa mensuapi seorang suami, ngahuapan salaki
ngahuapan salah, ngahuapan salah, ngahuapan salah ki kak hadis ya cara ngap ngeong 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 ngeong. Setiap suapan yang dimakan oleh suami, bahkan setiap butir nasi yang dimakan oleh suami, bagaikan seorang wanita bersedekah dengan 100 dirham, bagaikan mereka ditendenan kebagusan ku Gusti Allah, bagaikan mereka diangkat 10 kagorengan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Osok tatilok ngawaban salaki. Osok tatilok. Lamun gering osok tatilok. Lamun gering osok tatilok. Berarti mamang lamun hayang dihuapan ku salaki kudu gering be kadak dihuapan. Dalam rumah tangga banyak hal-hal ibadah yang bisa kita lakukan. Kenapa berbicara rumah tangga? Karena dalam rumah tangga yang sehat bakal menghasilkan anak-anak yang sehat. Kuarimah budak letik jadi gangster. Betul. Budak letik mau samurai, budak letik mau celurit. Bandingkan dengan orang tua kita dulu letik keneh ulin lagi jeung kebo. Naik ke tangkal jamblang, ngaguling ka kali. Itu zaman dulu kuari mah lain budak letik keneh, geus main hap. Bari lempang hap, bari nangtung, bari ulin, endek hees, hudang hees, bari ngising, jelema edan. Ini bari ngising, main HP, OTW WC. Orang ini ngisingna teas, nyana ngakancoran. Teas jasa ngisingna, beres di WC nyen di status nyana. Ripuh Siti. Darah beton sih, jadi teas ngisingna. Maka budak letik kuari, ajarkan mereka tentang kesederhanaan baginda Rasul, ajarkan mereka tentang keyakinan kepada Allah, kenalkan kepada mereka siapa Tuhan mereka, waukeun kanyana Islam, kenalkan mereka iman, biarkan mereka berihsan. Itu baru orang tua yang hebat. Maka orang tua yang sukses bukan ketika mereka menghasilkan anak yang bisa membikinkan rumah, lain anak menyiankan imah, lain anak anu ngabelikeun mobil, tapi ketika anak kita lidahnya basah dengan zikir kepada Allah, laku lampahna ketika mereka daek ibadah kepada Allah, ketika hati mereka bisa bertasawuf, hati mereka lempeng ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah budak leutik kuari geus loba main main slot. Letik keneh main FF. Ya Allah ya Rabbi, zaman ulama keur leutik, budak leutik rajin ngaji, ka ustad rajin ngaji, ka kiai boro-boro, budak leutik jadi gangster, cicing nage di musola, cicing nage di sawah. Betul. Budak leutik baheula mah bunga jasa ketika nyana ningali pasir aya keusik di lembur, keusikna luhur jasa naik ka luhur di kiihan luhurna. Main pasir bungaheun jasa. Kadang-kadang budak leutik baheula mah budak leutik baheula ulin nage di musola. Lumpang di musola, hees di musola, ulin di musola. Diajarkan ke guruna tentang keyakinan kepada Allah, diajarkan aqwaidul iman, diajarkan keyakinan tentang wujudna ayana Gusti Allah, kidam dan sebagainya. Wujud didamba mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyat ilmu budak letik baheula ngaji di musola, ngaji di musola, ngaji di musola.
anak parawan kuari be, anak parawan kuari geus teu sieun ka mana. Lamun baheula mah ketika alam dunia masih poek hate jelema cara raang anak parawan dipagahan nurut kana jadi emakna. Anak parawan baheula nurut kana jadi emakna, dititah salat daek salat, dititah ngaji daek ngaji. Mana ka dapur anak parawan ilu ka dapur. Masak ilu masak, nyese ilu nyese. Itulah hebatnya anak perawan zaman dulu. Kuari anak perawan ngajedog bae mager. Cicing bae deui mah sagala teu bisa, kita nyieun sayur sop teu bisa, kita nyieun sayur lodeh teu bisa, kita nyieun sayur hasem ge nya teu bisa, bisana nyieun sayur bening doang. Begitu boga salaki dititah ku salakina, "Nok, hayang masak." "Masak naon, Kak?" "Kumaha nok bae?" Dijieunkeun ku nyana sayur. "Kak, ieu sayur." "Sayur naon sia ieu?" "Sayur bening." Barang dijeuleu sayur nauh, daging nauh, cai putih doang. Coba anak parawan baheula mah rajin mana nyiksikan sayur, anak nang nyiksikan bawang, mereka ngabantuan di dapur hebat. Kuari mah anak parawana main HP. Unggal poe nyeuleud drakor. Ningalian drama Korea, ya Allah ya Rabbi. Lamun bibi loba nyeuleud sinetron, sedengkeun artis mah kararasep. Anu di imah marah da jore. Engke mengakibatkan hendak kepada suami. Matak lamun deuk nyele TV lobakeun nyele film jurig. Dijeuleu lah jurig. Aya jurig tangkal awi, aya jurig sawah, jurig kebon dan sebagainya. Begitu nyele salaki kasepan keneh salaki batan jur. Iman nyeleuna drama Korea sih, nyele Korea atuh nyele salaki hendak. Orang Korea putih salaki urang hit, orang Korea mah kasep salaki urang mah jor, orang Korea mah irungna mancung salaki urang mah dome pesek irungna. Maka jangan pernah memperbanyak seperti itu. Lobakeunlah membaca sholawat, banyakkeun kurang ngaji Quran, itu yang paling hebat. Anak parawan baheula nurut ka mana, ulah-ulah ka Gusti Allah pasti sieunun. Kapamali ge anak parawan baheula mah sieunun. Cak mana nok sia de kemana de keluar sing hade nok sarepna urang sok keluar nok aya sandekala panganten teu meunang leuleumpangan beusi aya sandekala baheula ka pamali sieun anak parawan sing hade pamali anak parawan ngakan cau anak parawan teu meunang ngakan kalapa ngora anak parawan teu meunang ngakan ganas anak parawan teu meunang ngakan bonteng baheula mah beranian. Maka ketika mereka bisa menjaga makanan nyana geus boga anak 5 geh bagaikan mereka parawan keneh awakna singset kos nu teu turun mesin. Pan anak parawan kuari mah kos orai koros. Daging kotok beuki, daging sapi beuki, daging embe beuki, daging kadal. Segala beuki, bakso setan di dahar, kapal selam di dahar, seblak mercon di dahar. Oh, wahara jasa. Anak parawan baheula mah diatur kumana. Salatna dipagahan ye, salatna headna dipagahan nok sia headna sing hade. Ieu getihna getih naon? Istihadah ta nifas apakah head? Apakah getihna wiladah? Nyaho tentang bag-bagan head anak perawan baheula luar biasa. Dididik kumana bager gakolotna ngurusan imahna ngepel jago nyapuan ge bisaeun nyeusehan jago nyetrika jago itu anak perawan baheula. Beres ngajuru anak parawan baheula mah hebat jasa cek mana ulah sia ulah ka mamana 40 poe selama nipas anak parawan baheula ngedeng dina kasur sukuna ngalungsar ka hareup tonggongna diganjel make bantal ngaranna nyanda betul. Haju lamun kaluarnya nama pasti make beubeur di beubeurang dina biritna ngalah rapet deui. Atuh anak parawan kuari mah deuk kumaha teu rapet nya nama mantas ngajuru poe Senin poe Salasa naik PCX atau turun kos kura-kura ninja bo. Ya Allah sing ade nya anak parawan luar biasa. Lamun boga salaki dititah ku salakina titah masak endog bisa endog doang. Poe Senin dogna diceplok, poe Salasa didadar, poe Rebo disemur, poe Kemis endogna dimidog, poe Jumat salakina Jumatan bauna hitutna bau jasa. Makasih ngade.
Maka para jemaah rahimakumullah, persiapkan keluarga orang untuk menghasilkan keluarga yang sehat, untuk menghasilkan keluarga yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang imah bagus, orang dia dijienkeun imah ku anakna bagus, hebat. Tapi lebih hebat ketika anak kita bisa sholat ke Gusti Allah. Karena rumah yang bagus moal kabawa ka jero kubur, betul. Mobil nu bagus moal asup ka jero kubur. Duit nu loba moal dibawa ka jero kubur. Nu bakal dibawa adalah amal urang. Sabab jelema kabehanana ge bakal aki-aki nini anu dengdek, anu gering, anu cager, budak leutik, main slot, main TikTok, kabeh bakal pae. Sing ade jelema kabeh bakal pae. Ulah pajar tukang mancing moal pae. Tukang mancing pae. Diumumkan di Musala Al-Huda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos mebes di empang. Aduh ya Allah ya Rabbi, sing ade mancing mah teu masalah, tapi andai kata dengan mancing poho karena ibadah itu yang jadi salah. Apapun yang bisa melupakan Allah, naon bae perkara nu bisa mohokeun ka Allah eta jadi dosa teu meunang. Jadikan sesuatu sebagai pengingat Gusti Allah. Apapun yang kita lakukan, ingatlah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang paeh bakal kapanggih jeung Gusti. Maka salat ikan ayat uranana teu meunang sembarangan. Urang salat harus sesuai dengan tuntutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam salat ada rukun, dalam salat ada syarat, dalam salat ada pun yang bisa membatalkan salat. Teu meunang urang salat sadaekna, ada salat yang harus kita lakukan. Urang ketika salat misalkan dalam babatalan salat, andai kata jelema nu keur salat ngagerakeun awakna kalawan anggota badan yang besar, maka itu bisa membatalkan sholat. Contoh, orang sholat Allahu Akbar, lengan pegal, beletrok, mungkin cap pegal, beletrok, sirah pegal, beletrok, sekali, dua kali, tilu kali, opat, batal sholatnya. Bukas pemain bola baik, dek sholat teu meunang. Tapi andai kata memakai satu badan yang kecil, pakai curug doang itu masalah. Urang keur salat atel dina dada, tancepkeun curug cep digarap urang, teu batal salatna, asal curug doang. Teu meunang make 5 jari, curug doang, set teu masalah. Lamun 5 jari jadi batal, gosrek, batal. Contoh, keur salat di Al-Huda, begitu salat Allahu Akbar. Begitu mereka sholat, ayat tetangga nyetel musik, nyana keur sholat Allahu Akbar, tetangga nyetel musik, ajeb. Sirahna gedeg mang, ari gedegna kula ilaha illallah mah bagus, la ilaha illallah daripada ku ajeb, Allahu Akbar, ajeb, batal sih sholatna. Andai kata memakai curug itu masalah, sadaekna mamang Allahu Akbar, ajeb. Batal. Asal curug doang. Ngan tetanggana kudu boga rarasaan aja. Mun keur salat nyetel musik ulah kencang teuing atuh, betul. Lalaunan bae, make headset, mun perlu salat ge make headset. Teu batal salatan, teu mang cakula yakeun ieu. Urang salat make headset bari ngamusik teu batal salat tangan blon doang. Atau teu batal, sangat teu batal karena tidak ada yang membatalkan ketika masuk ka ceuli urang. Paski urang keur salat Allahu Akbar, ayat cucunguk asup ka ceuli. Teu batal. Ngan lamun kana sungut ada sesuatu yang masuk melalui mulut kita, makanan, memang keur salat dina hutu nyelap sate jeung tusukna. Allahu Akbar, dicek lumayan sate ya, dikoer make letah, set asup ka jero jeung tusukna, batal salat. Atau memang keur calangap sanajan tengah aja Allahu Akbar, huai na kenceng teuing, tatangga ngasupkeun daging donat, set nyelap dina beuheung, cak mamang lamun dikeluarkeun hook mending teleg batal salatna. Ongkos keur puasa. Orang dia berpuasa naik motor. Begitu hai siraru asup. Hari puasa mah lamun tengah haja kurang dikeluarkeun deui teu masalah.
Ngan ketika orang kerpuasa begitu orang mangap calangap siraru nempel di nati korok cak mamang aing lapar ongkoh ya kak peleg ngadahar siraru batal eta mah atau wudu budak letik jelekeun budak letik lamun nyana wudu kebal jasa lamun kerpuasa horeng kumur-kumur na cai sagelaseun lek lagi capotong lek lagi capotong atuh salat seger jasa jang nginum tadi na wuduna maka sholat temenang aya perkara nu asup kana mulut ge temenang baik sangu sareme baik coklat hiji ataupun naon bae matak lamun keur sholat letah ulah sok dikorek-korek kana huntu matak sunnah lah sebelum sholat urang kumur-kumur dek sholat mangka kemuhula mang bak fuh piceun bak fuh piceun ngarah bersih kotoran nyokot kitu kakarak urang nyokot sikat huntu sunnah urang istinsap sanggeusna kekemu jeung madmadah urang istinsap cai ku irung ngan memehna huntu heula gosokan ku urang gosrek make sikat kawat bersih teu huntu coplok dibersihan untuk orang gosrek geus kitu kakarak nyaran kayu arok bersiwaklah kita bagaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling hebat deuk salat keur salat huntuna bersih nu nyelap hiji jajan bahkan orang sunat lamun deuk salat make minyak seungit sing hade salat sunnah make minyak seungit karena itu kesukaan baginda Rasulullah mang kelekna make reksona ge ieu mah heran Jumatan kelekna bau Jepang oh semutna bau naga sisirna kosong budak we sia kaharep najis baunya nama cak budak ge najis mungkin bau maka pamajikan nah di imah siapkeun jeule salaki ambulan adi siaka aya naon buka kelek oh bau sia geus ye reksona pakekeun reksona karak Jumatanan teger seungit awakna we sia kaharep oh sedep deukeutnya nama seungit awakna seungit sedep kelekna seungitan huntuna ge kumur-kumur ngarah teu bau sungut make naon ku ari karah mot wes make naon paselin eta pakai kosir eta koser-koser buku ngarah sungutna seungit mantap salat sungut seungit kelek seungit awak seungit make minyak seungit pamajikan kang pamajikan atuh pamajikan ge kudu sanajan salatna sorangan pakai reksona pakai minyak seungit tampilkan wajah yang tercantik kepada Allah wajahna dibedak tipis-tipis ketika orang geus ngalacai wudu garingkeun sanggeus rada garing saeutik bedakan saeutik gincuan saeutik luar biasa awakna seseungitan kang bikang kami mah bau keneh kara inum parfumna diuyup nya seungit asalnya heran mamang moga bikang uyuhan betah bikangna bau asal asup ka kamar tarason asal deket jeung pamajikanna begitu kelekna dibuka bau kelek geus puku make dasarna soek dina kelek bulu kotok loba jasa ya Allah ya Rabbi urusan nang pamajikan lain keur salat bae pamajikan diurusan ku salaki keur di luar salat ge diurusan ku salaki ari keur parawan kulitna glowing oh diurusan make hand body segala macam begitu geus kawin kulitna kosore koros sisitan dikerik merulu belikeun ku salaki hand body jamamang bakal nyeulekeun uyahan betah unggal poe ka pangejeng pamajikan di dapur aya nyana di WC aya nyana di kamar aya nyana mun pamajikan kulitna keusrak awakna bau huntuna koneng matana bolor bokna ngawig-wig kos kuntilanak deuk kumaha coba urang urusan ku salaki pamajikan keur salat berikan mereka yang terhebat berikan minyak seungit berikan reksona ngarah pamajikan salatna betaheun Allahu Akbar sajadahna seungit mukenana seungit ngan awewe lamun keur salat sabab oratna awewe lamun keur salat salian ti dampaleungeun jeung beungeut eta kabeh orat walaupun rambut satu lembar yang wanita keluarkan ketika mereka sholat maka sholatnya batal matak awewe lamun sholat kudu katutup ieu dampaleungeunna katutup suku ge kudu katutup sing hade lamun sholat kudu make jeroan make rangkep ataupun make calana bayangkeun ku mamang boga bikang
sholat teu make calana jero, sujud cucurut lewat, cak cucurut ima aing ieu. Besing kieu doang ya. Ketika pamajikan orang keur salat make mukena teu make calana jero, angin kencang muka deuk kumaha coba. Make kipas, make mukena teu make nanaon deui. Pasti ceuk tatangga hangit. Maka makelah orang rangkep jero, make legging bagus, make calana bagus, make rangkep jero hebat, itu baru hebat. Iya mukena ya andai kata make kain apa kieu ya. Ya kain. Dijieun mukena transparan dipake salat. Pan kajeuleun warna kulit, ieu teh sah salatna. Kenapa sebabnya? Karena itu termasuk memperlihatkan aurat. Kita sholat memakai pakaian yang tembus pandang, anu katingali warna kulit eta termasuk aurat, teu meunang awewe. Kudu nu rapi, sholat teh kudu nu rapi. Kang eueuh kaena ge jakaen mah cararang jasa, aya ge di mah aya hordeng. Ibu-ibu sholatna make hordeng meunang. Nu penting mah auratna katutup. Hordeng eueuh aya terpal, make terpal. Kaput kurang, tukang terpal, jahit kurang, jadikeun sebagai mukena teu masalah. Atau banner urut pemilihan dewan. Di kaput kurang jadi mukena. Kabeneran dina biritna tulisan coblos. Incuna lewat, cak incuna coblos ya. Pakai mukena. Lain warna hidung, lain warna beureum, warna putih, lain warna hijau, itu masalah warna tidak menjadikan syarat sahna sholat. Biar dikata mereka sholat pakai warna beureum, oke, pakai warna hidung, mangga, pakai warna putih, itu masalah. Nu penting mah katutup auratna. Ibu-ibu sholat pakai warna hidung mau kena menang, pakai warna pink sholatna menang. Sanajan aya gambar kembang-kembang, gambar Hello Kitty, itu masalah. Ulah keur kos kitu aya ibu-ibu nini salat Idul Fitri make mukena hideung aya motif gambarna tangkorak mantan gangster berarti. Teu masalah, nu penting tertutup aurat. Jangankan seperti itu, aya lalaki sholat ke masjid Jumatan ataupun di musola sholat harian, kita memakai pakaian yang bukan pakaian koko, memakai jubah, memakai baju koko, memakai kaos doang, aya merekan di tukangna Ronaldo. Sah sholatna, paling cak nu tukang doang. Begitu sholat selisih ku budak detik we, aya naon Ronaldo asup Islam karah. Sah sholatna mah sah nya, pakai kaos ge nu penting urang daek sholat. Hayu sholat urang. Budak leutik cenah sholat. Kang jak kami mah lamun budak sholat ribet nya mah. Sabab lamun budak sholatna budak sok lalagaan bae di tempat sholat jeung teuing, sababnya nama budak leutik. Jajal budak urang boga budak kajunyana lempang ka mushola dibere sarung kumana, sarungna lain dipake malah ditali-tali ku nyana buleut-buleut dibulutkeun talian ujungna wer imam nu kena juga ngaguling nyana. Kang izin kami mah kajeun teuing biar dikata mereka bercanda di tempat sholat, biarkan mereka mengenal tempat ibadahnya kepada Allah. Ulah dilarang budak lempang ke mushola, jangan pernah melarang anak berangkat ke masjid. Kenalkan mereka dengan masjid, kenalkan mereka dengan mushola. Kang anak mah ribet karah lamun nyana dek lempang Jumatan timah diberi sarung lain dipake dicangkeng talikeun ka beuheung Kang lumpat timahna bari lempangan. Oh Superman. Itu masalah karena mereka anak kecil. Tapi lamun bibi mere sarung ka salaki tita Jumatan sarungna teu dipake di beuteung malah dipakena di beuheung hajunyana lulumpatan timah Batman eta mah salakina Ari budak mah teu masalah. Kang aya preman badannya penuh dengan tato, biarkan mereka sholat. Ulah sok ditumben-tumben. Aya tilok sholat, aya jawara, aya preman. Begitu asup kamu sholat, tumben sia sholat. Atuh batur isieun.
antepkeun bae sina daek beheulan sanajan nyana salatna teu rapih jeung teuing nu penting mah daek beheulan atuh saanu nyaho awakna pinuh tato oh nyana awakna pinuh ku tato di tukang gambar beurit di dieu manuk piit aya jelema awakna pinuh ku tato jadi jawara di lembur daekeun salat hebat mah atuh saanu nyaho tatona gambar Garuda begitu beres salat gambar manuk piit berubah saanu nyaho berubahnya hatena bisa leuleus ka Gusti Allah. Jangan pernah mempermasalahkan siapapun yang mau masuk kamu sholat silahkan sholat tapi sholat nang kelalaunan di pagahan ku ustad ngarakur jeung kahayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi panki lamun ibu-ibu sholat teu meunang sholat tarang katutup make mukena si hade mun sholat kieu sujudna lain kana tarang tapi kana mukena teu sah sholatna bukakeun tarangna teunden kana tempat sujud karena mukena gerak dengan gerakna urang termasuk seorang laki-laki ketika mereka sholat make sorban ketika sujud sorbanna ngahalangan karena tarang maka sujudna teu sah sabab cicing dina perkara anu eta perkara ikut gerak jeung gerakna urang maka lamun sholat kudu langsung ieu kana tempat sujud irung kana tempat sujud leungeun ge ulah katutup teunden dina tempat sujud suku teunden dina tempat sujud itu baru hebat. Namun keur salat orang teu meunang aya gerakan anu gerakanana keluar tina gerakan salat orang kosambi salat Allahu Akbar mimiti jempol teunden henepeun ceuli Allahu Akbar haju urang leungeun kenca di handap leungeun katuh di luhur Allahu Akbar dina hulu angen boleh henepeun seutik teu masalah dina bujal oke henepeun bujal asal ulah henep teuing dina bujal mah teu masalah nu ulah ge dijajal kabeh Allahu Akbar ulah eta mah urang salatan nu rapi nya teu meunang aya gerakan luar gerakan salat Allahu Akbar ketika urang deuk ruku begitu keur nangtung aya reungit di irung dijeuleur reungit di irung puh gede jasa ditepak lalaunan plok begitu ditepak reungitna ngaluncat ka handap cicing di suku cak urang bari ruku nyeuleur reungit di suku haye reungit ngajedog sia didinya kedeung sujud pae sia ku aing nya nama sujud lain deuk sujud tapi deuk nguber-nguber eta teu meunang termasuk urang boga HP HP-na diteunden di handap begitu sasada urang sujud kadang-kadang sujud kita bukan ketika kita pengen sujud tapi hayang maehan HP matak lamun salat duit ulah sok dibawa imam sholat dina kantong deus lamun gede duitna recehan gope jeung 1000-an begitu sujud ngagolondong ka hareupeun imam oh dijelekeun ku nyana cek imam di gope ti Gusti Allah cenah ieu sholat ka ulah mawa HP ulah mawa duit teunden di mah deuk jumatan ulah mawa HP tingali para santri hebat jasa mang santri mah mun hudang tengah peuting nyana mah geus mulai husu ka Gusti Allah nenden sajadah nyiapkeun sajadah nenden peci mawa tasbih nyokot HP update status tahajud coy tahajud mah teu nyana tahajud doang nyeun status salatna nu rapi salatna anu rapi nya ngarah sesuai jeung kahayang Gusti Allah anak parawan urang pagahan anak parawan urang pagahan sina bisaeun salat dibedakan mendek salat ngarah rada geulis digincuan ngarah rada mantep ieu mah dibedak jeung digincuna deuk ngabesan doang betul kadang-kadang nyana ge makena lain di hareupeun salaki dibelikeun emas lain dipake di hareupeun salaki ibu-ibu dibelikeun emas ku salaki dipakena lebaran doang begitu lebaran Idul Fitri usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini Allahu Akbar harengnya nah yang nimongkeun gelang doang dipake baju anyar lain di hareupeun salaki dibelikeun make up lain dipake di hareupeun salaki baju anyar pakai hareupeun salaki make up anyar pakai hareupeun salaki dibelikeun emas ge dipake di hareupeun salaki jangan salahkan suami kita lamun salaki urang loba lelempangan keluar teu betah di imah karena kita sebagai wanita tidak pernah bisa membikin betah seorang suami di imah urang
Betul. Ayeuna salaki loba kongko ulin jeung budak sakola atuh bibi nini naon matak mun meuli baju seragam handapna abu-abu luhurna putih nini make seragam the power of putih abu-abu dina di dieu aya merekan OSIS orang sedeng ilu sakola nini make seragam di jero kamar ngarah salaki betaheun coba nyana loba kongko jeung budak sakola kula ieu deuk make baju sakola salaki can datang icuna lewat duaan kongko woi aya naon makolot edan ngarah kau make seragam betahkeun salaki di imah ari ngabesan poe Sabtu teu kira-kira jam 11:30 geus mandi ngabesan jam 1 oh geus mandi teh jam 11:30 ini wangel jasa mandina kabeh dikosokan kabeut-beut dikosokan geus beres kitu make dandan sadangdan nyana makaning bikang mah lamun dangdan beak kabeh lemari kunyana toiletnya lemari hias pinuh aya alas bedak aya cleanser aya bedak malam bedak siang aya bedak janari kabeh aya oh loba komplit dina bedak kabeh bedak nini deuk ngabesan dipasang di beungeut parabola make maskara make eyeliner gincu ge nu paling mahal dipake jadi ngabesan luhur hejo hadap biru tos baner lempangnya na ngabesan begitu ngariung di tempat ngabesan de kumpul ngabesan horeng ngabesan naik losbak aduh cek inisial ya naik losbak ya naiklah nyana kana losbak karak ge naik cedeung langit angin kencang tekebel gerimis turun supir ngencengan mawa losbak nini di luar katirisan ginjuna kena angin meber ke pinggir begitu turun di nu hajat ngaluncatnya kos jokernya nah ini make ngabesan doang geulis ya Allah ari di imah deuk hees kos juri ini hees kos kieu ye wah bari calangap busukuna muka salaki meper di pinggir bukuna huis matana bolor kulitna kariput lampu di pareuman salakina deuk asup lain assalamualaikum maca ayat kursi sieun nya pamajikan di mana dangdan deuk hees keur salaki komo deuk ka Gusti Allah pakai yang terhebat baju nu hebat mamang pakai yang terbagus pakai deuk ka Gusti Allah sarung tamer pakai sarung BHS pakai sarung atlas pakai sarung yang terhebat dipakai salat ngarah betaheun salatna ngarah rapi salatna itulah adab. Maka para jemaah rahimakumullah, di samping ilmu yang kita cari, adab juga harus kita cari. Adab ka saluhureun, adab ka sahendepeun, adab ka tetangga, adab ka baraya, jangan kurang. Maka sholat harus kita sempurnakan. Karena apa? Sejarah mencatat 1500 yang silam di kota Mekah, seorang hamba Allah yang sangat luar biasa Allah perjalankan dari kota Mekah menuju kota Palestina. Dari kota Palestina Allah angkat, Allah undang menuju Hadrah Kursiyah, ketemu dalam mustawat kapanggih jeung Gusti Allah. Dalam perjalanan yang sangat singkat, yang andai kata kita memakai nalar dan logika pasti moal asup akal. Masa lempang ti Mekah menuju ke kota Palestina anu jarakna 1500 kilo di kota Palestina naik ke langit ke-7 nyampekeun ka Sidratil Muntaha, masa perjalanan ngan saukur 3 kicep doang? Terpercaya. Maka bersyukur orang Kosambi ngayakeun acara rajaban untuk mempertebal keyakinan kita, untuk mempertebal akidah kita, untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah berkehendak tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. KBG mungkin cak Gusti Allah. Baheula sejarah mencatat Nabi Adam dilahirkan ku Gusti Allah tanpa proses seorang ibu dan seorang bapak. Nabi Isa Allah lahirkan dari rahim Siti Maryam tanpa proses seorang bapak. Ketika Allah berkehendak, maka sesuatu yang mustahil cak urang bakal terjadi. Diturutanlah ke orang Kosambi, loba nu lahiran bapana. Tapi Kosamina Kosambi beda itu asana eta, kebon cau asana. Eta seperti gitu.
untuk mempertebal keyakinan. Masa perjalanan anu sakitu panjang ngan 3 hijab doang teu mustahil bagi Allah, sangat tidak mustahil bagi Allah. Maka ketika Rasul bersabda, apa yang beliau katakan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, seluruh yang Rasul sabdakan merupakan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, kebenaran nu moal bisa rigreg deui. Mata urang penting aya ngariung untuk meyakinkan kita, nambah keimanan urang, mendidik anak-anak urang, mendidik generasi penerus urang bahwa yakinkeun ka Gusti Allah segala sesuatu lamun Allah geus berkehendak pasti bakal terjadi baik. Mamang ulah sieun mang, mamang beungeut joreng, mamang harapan mas teudeun satinggi langit, hayangkeun mah kana geulis teu masalah mang. Ulah sieun tenang bae, satungtung toko tasbih masih muka. Selama itu pula wiridan bisa diuber. Tenang bae mang, nu geulis bakal daekeun ka mamang. Selama urang yakin ka Gusti, ngan lamun doa geus dibacakeun, hizib geus dibacakeun, bikangna tetep keneh teu daek, lain salah hizib, lain salah doa, beungeut mamang emang serviseun. Beungeut mamangna emang serviseun eta mah. Ulah leutik hate, anu susah bisa jadi sugih, anu lemah bisa jadi gagah, nu kolot can puguh pendek umur, nu ngora can puguh panjang umur. Lamun Allah geus berkehendak sesuatu pasti bakal terjadi. Maka peristiwa yang terjadi kepada baginda Rasul merupakan kenyataan yang harus kita imankan. Yakin urang ka Gusti Allah. Begitu Kangjeng Rasul naiklah ka Sidratil Muntaha, bertemu jeung Gusti Allah, terpatrilah dalam komunikasi baginda Rasul dengan Gusti Allah dalam salat urang. Cak Gusti Allah, cak Kangjeng Rasul begitu masuk ka Sidratil Muntaha, maka beliau mengagungkan Gusti Allah dengan ucapan yang indah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Maka Allah menjawab penghormatan Kangjeng Rasul dengan ucapan salam yang sangat indah oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Kangjeng Rasul, betapa hebatnya baginda Rasul. Allah titipkan salam kepada baginda Rasul, tapi Rasul sebarkan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umatnya baginda Rasul. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadikan diri kita sebagai orang yang soleh, anu urang bakal disalaman ku Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpatrilah komunikasi Allah dengan baginda Rasul dalam sholat. Maka pantas perjalanan urang ti imah menuju ke masjid bagaikan isronya baginda Rasul dari kota Mekah menuju kota Palestina. Naikna Kanjeng Rasul dari Masjid Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Ketika urang sholat digambarkanlah ku Kanjeng Rasul sholat urang sebagai mi'rajna orang mukmin. Mungkin urang untuk bertemu ka Gusti Allah langsung ke Sidratil Muntaha, tapi cukup dengan sholat, maka derajat kita sama dengan derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka urang hayang sugih sholat, hayang gagah sholat, urusan akhirat sholat, naon bae ge bejakeun keur sholat, salaki galak bebeja ka Gusti Allah keur sholat. Bari sujud, karena sujud merupakan tempat tertinggi seorang hamba ketika mereka menghambakan Allah. Ketika mereka menghamba kepada Allah, ketika sujud urang bebeja ka Gusti Allah, Gusti salaki kula pelit jasa bebeja ka Allah, Gusti salaki kula dek-dek jasa bebeja ka Allah, Gusti mitoha sangke Gusti bebeja ka Gusti Allah. Tapi bebejana ulah make lisan, makena make hat. Bahkan henteu kudu dibejakeun ge, Allah mah geus ngartieun apa yang kita inginkan, Allah masih paham. Begitu sujud bebeja ka Allah, ngarti meureun. Lain kos gitu, ceknya nama Allah bakaturannya anak meureun. Ngadoa ka Gusti Allah. Kalau doa nu panjang silahkan, karena sujud merupakan rukun toil, rukun yang panjang. Sanajan sujud sajam teu batal salat, sanajan sujud 2 jam teu batal salat. Silahkan berkomunikasi jeung Gusti Allah dalam sujud urang. Maka jangan tinggalkan salat, karena itulah salah satu yang Rasul titipkan kepada kita, salah satu mukjizat Rasul yang titipkan kepada kita. Hiji-hijina mukjizat Rasul, salah satu mukjizat Rasul yang kita masih bisa merasakan diantaranya adalah salat dan Quranul Karim. Maka peganglah Al-Quran, rajinkanlah salat. Sakumaha balangsakna mamang di dunia eta mah mang, datang ke akhirat dimuliakeun ku Allah. Amin.
Mudah-mudahan orang di darek salat amin. Mudah-mudahan saenggeusna rajaban nu tilok salat jadi rajin salat, nu tilok ngaji jadi rajin ngaji. Mudah-mudahan orang dieu nu tadina tilok sedekah kamu salat jadi daek sedekah amin. Nu jauh ka ulama jadi deket ka ulama amin. Mudah-mudahan menang ridho ti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hal ahli nar. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa sunna ulaika rafiq wa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, kula moal kebelnya berkaitan di bumi ayah guru kula nu ti Garut keur silaturahmi. Kula deuk langsung pulang ke para sepuh, ke para guru hampura simkuring teu tiasa silaturahmi lebih panjangnya. Sakitu bae wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.